Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Cil, keur naon maneh? Biasa we Ki keur ngapalkeun aya naon kitu. Cik lah Bang melikeun susu setan 2 mah keur hayang ninyuh susu. Arah jangkung aki teh. Sieun Ki di luarna. Buru ai dititah ku kolot teh. Ke diburuhan 2000. Oh nya atuh Ki. Tong lila teuing nya. Dua jam kemudian. Si bedul teh. Kamana meni lila-lila teuing dititah teh. Pan tadi teh dititah buru-buru. Suara naon eta di luar? Jika sada kunti eta mah. Tolong Aki, tolongan Acil Ki, tolong. Be, aya suara si Acil oge. Bobo aya nanaon. Manusia, iya boga inju teh, edan sugan. Warah boga inju teh, kurang ajar pisan. Nah kumaha kitu Neng Kunti? Naon salah incu abdi si Acil? Kurang ajar eta budak. Tadi kuring keur sare meni reuwas aya nu kurang ajar ngarabakan susu bari ngasongkeun duit 5.000. Kurang ajar pisan budak teh. Aduh, hampura Neng Kunti. Cacil, ai maneh siga nu edan. Nanaonan maneh teh atuh? Apaan dititah ku Aki? Kagak bas ya. Iraha teuing dewek nitah kurang ajar. Pan tadi ku Aki dipiwara pangmelikeun susu setan 2. Aduh, Gusti, moloho budak teh. Maksud Aki mah susu setan teh susu saset beleguk, lain susu setan.